Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan atur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanau siu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-28. Masya Allah bener yu maah rarangkena oge model rarangken kerajaan zaman bahula, Jang Irman. Syukur atuh ari si alam aya dina kayaan salamet maah. Ngan anu matak teu ngartina teh, nahabet aya keneh di kieuna nyimas Nurmala teh, nya, kapanan geus ratusan tahun umurna teh. Antara bingung jeung bungah katempona teh paroman Mang Apud maah. Sami wi abdi oge hemeng, Pak. Nanging, anu penting maah si alam dina kayaan salamet, sok sanaos teu puguh di mana nganjrekna oge. Moal kitu ari di wewengkon kerajaan Walanggeni maah. Nyiis nepikeun pangira-ngira. Moal mungkin. Kapanan geus puguh moal aman lamun nyimas Nurmala cicing di Walanggeni maah. Mang Apud langsung nempas. Muhun ari kitu ti maah, nya. Nanging, lah, geus seulawi perkara eta maah, nyi, ayeuna maah mending oge urang sagancangna ngubaran ema. Samemeh nu jadi pamajikan cacap nyaritana teh, Kang Irman maah langsung bae motong omongan. Nya. Jung, buru nyokot caina. Kucai tis atawa kucai hanut cenah eta teh, Jang Irman. Mang Apud rutret ka anak jeung ka anu jadi minantuna. Teu aya katerangan dina seratanana maah, Pak. Mung niwarang dicampur kucai herang wiwungkul. Kucai tis wi atuh, elis da ari kucai hanut maah bakal lila, sabab tangtuna oge kudunah urheula. Enya, zaman harita maahken aya termos panginten, pamiarsa. Jadi, lamun sakaliun hayang nginum cihaneut atawa sakaliun butuh cai panas keur ninyuh kopi teh kudu dadakan nahaur heula. Geus pasti tanggel ari ngandel keun hau maah, da ngurus heula itu iuna. Beda jeung zaman kiwari, karicur tina termos. Atawa naheur cai saatik oge teu meakeun waktu anu lila, da kari nyetrekeun kompor gasna. Atuh perkara kopi maah, lamun sakaliun keur teu boga duit oge bisa nganjuk heula ka warung ceratna.
Sok bageurda, komo lamun bari surasuri jeung rada kerep ngiceupan maah, basa harita oge malah mere udud 2 batang, pamulangan nganjuk basana teh. Waduh, kacaletot geus perkata eta maah, era. Ari Mang Aput geus ngomong kitu maah gura-giru bae nyiis ngoloyor ka rohangan dapur, sarta teukung si lila oge geus ngurunyung Dewi bari nanangge cai anu diwadahan kana limur awi. Song dibikeun ka Kang Irman. Ari emara acih maah tita di oge jongjon winga geubra, saatik oge siga anu teuka nganggu kunu keur galecok ngawarangkong teh. Manggawi ku bapa. Malah dia songkeun Dewi ka amitohana eta cai teh ku Kang Irman maah. Mang Aput tibang ngeuk bari gancang nampanan. Song, geus kitu maah Kang Irman oge ngasongkeun sarupaning tipung anu dibungkus ku lawon bodas. Udang keun si emana? Mang Aput ngareret heula ka Anyeis. Siga jalma linglung emang acih maah mangsa dipaksa sina hudang, anu saterusna didiukeun sarta disarangkeh ku anak minantuna teh, teu teupna oge ka tembong kosong, siga anu taya cahyaan. Alam maniti brabobo teh, cu, hihihi. Ema acih suraseuri, mangsa ngareret kana bantal anu aya di gigireunana. Tibang gogodek nyiis jeung Kang Irman maah nempo kitu teh, paroman kana langsa atrapisan kagambar dina beung ngeutna. Ari Mang Aput maah jongjon bae museur ngocekeun cai, anu geus dipurulukan sarupaning tipung anu tinyi dangding tea. Yeuh, nginum heula, nyi. Mang Aput ngoleset ngadiukeutan pamajikan. Ema acih gigi deuk semu molotot. Buru inum, ngarah cageur, ceuk Mang Aput Dewi. Siga samenehna, Ema acih maah gigi deuk semu molotot. Mangsa dipaksa rek dicalawakeun oge malah baruntak, sisiku sarta rek ngerewes. Untung teu keuna mangsa-mangsa Ema acih rek nepak wadah cai anu keur keuweuh ku salakina maah, mun nepi ka Abah tea maah geus wilapur. Dieu atuku abdi, Pak, ceuk Kang Irman. Mang Aput gancang unggeuh. Sanggeus nunda heula wadah cai, bagian Mang Aput ayeuna mah anu mantuan nyangkeh awak Ema acih. Gap, Kang Irman ngajuang heula anggel, anu saterusna dijungjungkeun sarta ditimang-timang dihareupeun mitoha awewena. Ceule ukeuk, Ema acih seuseurian siga anu bungah pisan. Enya, dina panempona Ema acih mah eta bantal teh incuna wimeureun. Nyiis jeung Mang Aput maah tibang narempokeun mangsa Kang Irman keur masang siasat anu sarupa kitu teh. Geus karunya bisi kakabueun si alamna, ceuk Mang Aput. Muhun, Kang, angguran maah pasian eut heula. Nyiis haget mairan. Alam pala eut? Aduh, embung ngeun, nyi, hayang eut ini heula cenah anu eutna. Siga anu ngadadak sarua owahna wi Kang Irman jeung anu sejenna teh dina mangsa harita maah. Nyai, si alam hayang eun nginum, tapi caina hayang eun diinum heula kumaneh, cenah, ceuk Mang Aput ka anu jadi pamajikan, anu tayona maah langsung surti kana sandewara nyiis katut Kang Irman. Hihihi, kadieukeun caina, urang inum. Malah hayang nginumku sorangan ayeuna maah Ema acih teh. Mang Aput jeung nu sejenna siga nu bunga, gancang bae Kang Irman ngasongkeun wadah cai ka amitoha awewena. Leguk, Ema acih nginum siga nu nikmat pisan. Yeuh, ewut, cu. Nini mah atos biu. Ema acih ngoleset saatik, rek nginum keun cai kana anggel anu masih keneh dicekelan ku Kang Irman. Palayun ku abdi cenah diewe keunana maah, Ema.
Kang Irman gancang nyelengkeung. Sok rupa-rupa wae incuan teh, ceoke ma aci. Bari jeung kituna teh teu burung ngasong keun wadah cai ka Kang Irman. Kulahek rumpuyuk. Karek mah cacap ngomongna, awak mah acih langsung ngarumpuyuk. Untung wadah cai mah geus aya dina cekelan leungeun Kang Irman. Ya Allah kunaon mah, Kang. Siga anu pohara rewa seun nyiis mah nempo kaayaan indungna siga anu kapiuhan teh. Goler keun heula lisina mernah terus si bungeut keun sesacaina. Dina kaayaan semuta giwur, Mang Apud rutret ka anak jeung ka anu jadi minantuna. Sanggeus ema aci mernah ngagolerna maah gancang bae di si biungutan ku Mang Apud, aya kana 3 balenanana. Harepan jeung rasa was-was, pagalo dina paneutup Kang Irman jeung nu sejenna. Teulila antarana, nyah, ema acih beunta. Red ka salaki, red ka anak jeung ka minantuna. Boh nyiis, Kang Irman, pon kitu Dewi Mang Apud, siga anu pohara pisan bunga hiunana nempo kitu maah. Geus subuh hiu teh, ris. Ema acih nguniang lalaunan, sarta ngareret ke anu jadi anakna. Batan nembalan maah Nyi Elis malah gancang ngarangkul, anu saterusna maah ngaguguk sarta ngagalentoran pipi indungna. Ema acih kurang kerung siga nu bingung. Ya Allah hatur nuhun pisan, Gusti. Hatur nuhun pisan kana pitulungna, Nyimas, gerendengna Mang Apud baru jeung semulu alewe. Kang Irman oge nepi ka ngecelak Cimata kabagja anu taya papadana. Ti harita, ema acih cageur tina linglungna. Atuh perkara incuna anu eweuh oge, sanggeusna dibejer beas keun sagala rupana maah, antukna ema acih bisa narima kana kanyataan. Samalah, sanggeus dibejaan yenjang alam aya dina kaayaan salamet maah, ema acih oge katembong siga nu bunga, nepi ka anu nuhunan ka anu ngaranna Nyimas Nurmala, sok sanajan taya jinisna. Waktu terus lumaku, ti bulan ka bulan estuning teu karasa pisan nyerelekna. Tunda heula kaayaan kulawargana Kang Irman maah, ayeuna urang sampeur Dewi lalakon kahirupan Cep Danu jeung Wiwi anu nganjrek di pilemburan legok moncang. Tisaprak kawajiban masrah keun seba ditambahan, kusabab Prabu dongkar murka alatan Cep Danu teu bisa masrah keun orok anu dipikahayangna, antukna maah kapaksa Cep Danu jeung Nyi Wiwi kudurido nunda heula kahayangna, nyatana hayang hirup siga kalolobaanana jalma dina umumna, boga katurunan minangka papa es jeung panambah sumangat enggoning ngarumah tangga. Kedah ti mana Dewi milari seba teh atuh, Kang? Kapanan kantun sababaraha dinten Dewi ka amangsana purnama teh, ceuk Nyi Wiwi, anu harita keur diuk nyang hareupan salakina di tepas imah. Bisi capee maah geus pasrah keun sapinuhna perkara eta maah ka Akang. Cicing wi maneh maah. Muhun, Kang. Saka peung maah abdi oge sok ngaraos teu tega deuwih waktos ningal jalmi-jalmi anu orokna ku urang diiwat dugi ka anangis lolongseran teh. Duka kumaha, asaras ka dirinya lirawi. Tetela geuning, sok sanajan sakumaha jahatna oge masih keneh aya nu nyesarasa karunya ka abatur dina hate leutikna Nyi Wiwi maah. Lah, menting keun teuing batur dalamun teu kitu maah urang sorangan anu baris narima balukarna. Cep Danu rada nyorongot. Siga anu teu waniun Dewi rek nembal Nyi Wiwi oge ari geus dikitukeun kunu jadi salakina maah. Sabot kitu, pating kurunyung si kurai jeung si jemblong. Kumaha, aya laratanana. Cep Danu mapaku pananya.
Teu langsung nembalan, si kurai jeong si jemblong maah gura giru bae dari yuk heula. Kumaha? Cep Danu siga anu geus teu sabar. Saminggu anu parantos kalangkung, waktos nuju maluruh nyidang ding di wewengkon hiji pileweungan teh, abdi sareng si jemblong ninggal jirim nini-nini anu jojo relatan mamangku orok. Si kurai anu gancang nembalan teh. Si dangding. Cep Danu rada curing hak. Duka, pupuhu. Nanging, sigana maah leres, dan ninggal tina gerakanana oge pohara pisan gesitna. Gus kanyahoan panganjelikanana? Teu acan, pupuhu. Make waka baralik atuh siah, lain gancang ditalutur keun. Sidik oge teu kasusul saparantosna ku abdi sarengku si jemblong diarudak teh. Saparantosna sababaraha dinten koko tetengan oge, kekehwi teu kasusut tapakna. Nanging, rupina maah moal tebih ti wewengkon pileweungan nu eta. Di wewengkon mana, masih keneh di wewengkon basisir Sagarawangi? Tebih pisan, pupuhu di wewengkon Mekarjaya. Si jemblong karek milu ngomong. Make waka barlik atuh, lain terus dipaluru. Seep bekel, pupuhu. Euh, sia maah. Gancang tarengan Dewi nepi ka kapanggi. Sanggeus ngomong kituna teh gura giru bae Cep Danu marentah pamajikana, sangka nyiap keun duit pikeun bekel dua orang anak buahna. Teu talangke, gancang bae Nyi Wiwi oge ngagugu. Euh, aya kopi tisna, pupuhu? Rada bulahan belehem si kurai maah mangsa ngomong kituna teh. Euh, caan balanja. Mauli wiku sorangan. Barina gelain marabok wae, angguran maah kudu museur enggoning maluruh si dangding, tembal Cep Danu semute ugeok. Tibang arunggut-unggutan, siga anu teu waranieun nembal si kurai jeung si jemblong oge ari geus dikitu keun maah. Mangsa Nyi Wiwi geus ngurunyung Dewi, sarta anu saterusna maah masrah keun duit pikeun bekel, harita keneh anu duaan aramitan, sarta gura giru ninggelkeun imah Cep Danu. Onah. Sanggeus dua anak buahna rada jarauh ninggal keun imahna teh, Cep Danu ngajorowok nyalukan bade gagoibna. Burinyai, Jack. Teu lila antarana oge, Nyi Onah geus ngajanteng di hareupeun dua dununganana. Aya pikir saun naon, Cep? Tanya Nyi Onah pohar rengkuhna. Si kurai jeung si jemblong, geus mimiti manggihan laratan si dangding cenah maah. Tutur keun, tapi sacara rencepan. Di wewengkon mana saurna teh, Cep? Di wewengkon Mekarjaya cenah maah. Tutur keun wida karek diwarinditna oge. Oh, mangga atuh, Cep. Burinyai, Jack. Harita keneh Nyi Onah robah wujud jadi manuk kapinis, anu saterusna maah ngageleber nyusul si jemblong jeung si kurai. Mudah-mudahan wi atuh kasusut laratanana Nyi Dangding teh, nya, Kang. Nyi Wiwi neutup salakina. Heu oh. Perkara nyerekna maah urang pasrar keun ka Prabu Dongkarwi, da urang maah moal sanggup. Muhun. Dupi itu saha, Kang. Nyi Wiwi tutunjuk ka jalan anu aya di hareupeun buruan, mangsa nempo dua urang lalaki anu dangdananana saragam sarta dedegan garagah pisan. Prajurit kerajaan, tembal Cep Danu semuha harewosan. Bade naon, nya? Nya teuing jungwi maneh maah asup, bari sakalian nyiap keun keur susuguhna deuih. Nyi Wiwi langsung nggeuk, sarta harita keneh ngoloyor ka jero imah. Cep Danu oge langsung nangtung, ngabagiakeun dua prajurit nu alanyar datang,
kalayan someah sarta dereh deh pisan. Anjeun pupuh anyar di ieu pilemburan teh, tanya salah seorang prajurit, sanggeusna pahareup-hareup jeung Cep Danu. Leres pisan, Den. Mangga atuh caralik heula. Ngora keneh pisan geuning. Gek, geus kitu mah dua prajurit dariuk ditepas, disangharupan kunu boga imah. Aya kaperyogian naon, Den? Asara riwas abdi mah. Cep Danu mimiti nalek. Biasa, kapapancenan narik upeti. Sataun sakali ka lembur anu nyalingkur kieu mah. Oh, sabaraha sataun nate? Punten wida abdi mah pupuh anyar, janten teu acan terang kana itu iuna. Peda ditarunjuk keluarga wideuih, da kawitna maah teu hoyong-hoyong acan janten pupuhu di ieu lembur teh, tembal Cep Danu siganu enya. Sanggeus diret kunu jadi balatna, saurang prajurit anu tita dicaan kungsi nyarita, gura-giru bae ngusiwel laluar keun sarupaning kulit sasatoan anu dulung keun tina jeroeun bajuna. Song, dibikeun ka Cep Danu. Kalayan lalaunan, eta kulit anu tetela mangrupa surat resmi ti karajaan, dibeberkeun terus diilo kalayan apik pisan. Euluh geuning agung pisan, Den. Kumaha atuh, da ari dadakan kieu mah asa pamohalan nedunanana ogi? Sajabi ti eta, abdi mah tara pangangguran narik udunan ti warga deuih. Bisa didengeun teu acan terang kana perkawis upeti teh, asa teu tega deuih ari kedah ngarepot ka warga maah. Cep Danu siga anu pohara rewaseunana mangsa nempo jumlah upeti anu kudu dibayar teh. Padahal, ari sabenerna maah kawilang teu pira duit sakitu teh ari pikeun Cep Danu maah. Teu bisa kitu, eta upeti kudu kabawa ayeuna keneh. Da jauh atuh ti kerajaan ka dieu teh. Saurang prajurit langsung muncereng. Kumaha atuh, nya. Kinten-kintenna, upami mayarna ku mangrupi barang, tiasa. Kaleresan ari rarangken maah pun bojo teh kagungan anggoan. Nyapek bae, asal kira-kira saharga jeung jumlah upeti anu kudu dibayar wi. Mangga atuh upami kitu mah. Nyai ka dieu heula sakeudeung, aya perlu. Bari sakalian mawa susuguh deuih, aya dua tamu ti karajaan, celengkeungna Cep Danu. Di jero imah, Nyi Wiwi anu tetela ti tadi keur ngadedempes bari ngadedenge kekeun wangkongan, gura-giru bae ngoloyor ka patengahan. Ari geus aya di tengah imah maah gancang bae nyelengkeung nembalan. Muhun, Kang, antosan sakedap. Samemeh nyampeurkeun salakina, Nyi Wiwi gagancangan ngoloyor ka kamar heula. Sakaluarna ti kamar teh bari memener kongkorong anu ukuranana lumayan gede, anu karek rapisan dipakena. Gap, kana baki, anu memang geus disiapkeun ti anggalna. Koloyor, ka tepas imah. Mangga atuh dileuweut, hapunten wisa aya-aya, ceuk Nyi Wiwi ka dua semahna, kalayan siga anu pohara pisan ajrihna. Hanaan sigana maah, dua prajurit langsung narima keun kana susuguh ti enu boga imah. Aya peryogi naon, Kang? Nyi Wiwi api-api teu nyaho, mangsa tumanya ka salakina. Barabat weh Cep Danu nepikeun deui wangkongan antar dirina jeung dua prajurit. Nyi Wiwi saregep pisan ngabandungan. Waduh kumaha atuh, Kang kapanan ieu Kang kalung maah cengcelengan urang. Nyi Wiwi nembongkeun kabingung anu pohara. Heuh rek kumaha deui geus wi pasrahkeun, kapanan urang teh kudu babakti ka karajaan. Kalayan katembongna siga nu masih bingung turna langsa, antukna maah Nyi Wiwi ngudar Kang kalungna.
song, dibikeun ka salakina. Sakieu cekap, den, ceuk Cep Danu, mangsa masrah keun Dewi kang kalung ka seorang prajurit. Hem cukup sigana maah. Pikeun upeti nu saterusna, alusna maah narikan udunan ti warga, sangkan karasana teu beurat teuing. Hem muhun mangga, den. Alus. Jong perkara pikeun neangan gaganti yeu kongkorong maah, gampang tarik udunan witi unggal warga. Kari ngarobah tulisan jumlah upetina. Rek tilu ti keleun sugan, sabodo teuing kumaha dinyawi, nu penting maah upeti unggal tauna kudu dibayar. Tibang silih heret pikeun sakedapan maah Cep Danu jeung nyiwiwi oge mangsa eta prajurit ngomong kitu teh. Teu kudu loba teuing mikiran warga, utama keun maah bubutuh sorangan wiheula, ceuk prajurit Dewi. Eu sumuhun, den, hatur nuhun pisan kana bombolonganana. Sangeus rengse urusan maah, harita keneh dua prajurit aramitan, sarta pating laleos ninggal keun imah Cep Danu. Hem, geus aya Dewi pidui teun teh, nyi, ceuk Cep Danu dibarengan ku Suraseuri, mangsa dua prajurit geus rada jauh ninggal keun imahna. Hihi muhun, Kang. Badi sabaraha ti keleun ngagentos ratanana, tembal nyiwiwi, ditungtungan ku neuteup surat resmi ti karajaan, anu masih keneh dikeu-keuo ku salakina. Lah, kumaha engkewi, nu penting mah hasilna kudu mucekil. Nyiwiwi tibang nyeuleu keuteup. Cep Danu oge Suraseuri sorangan, bari anteng Dewi neuteup surat resmi ti karajaan. Eu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gareulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh geunga dangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.